Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi nawakidil wudu'i tina ieu pasal bade ngajelaskeun tentang masalah pembatalan wudu. Ngabahas naon senabu? Kamari beres roes tutu grampung paragat kuat kurang sadaya ngabahas saperkawis masalah adab-adab ketika urang nuju kahampangan sareng nuju kaabotan. Ayeuna salajengna ti dieu urang bade ngabahas saperkawis masalah pembatalan wudu. Saur ti dieu waladzi ari perkara yang kudu anu matak ngabatalkeun eta perkara ae yubtilu tegasna matak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu eta homsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Jadi anu matak ngabatalkeun kana wudu teh aya sabaraha Bu? Aya 5. Naon wae anu 5 teh ahaduha ma khoroja min ahadis sabilaini. Anu kahijina nyaeta ma perkara khoroja anu kaluar eta perkara min ahadis sabilaini tina salah sahiji bongbolongan 2. Tegesna tiasa batal wudu urang bila mana aya perkara anu kaluar tina bongbolongan anu 2. Bongbolongan mana? Ae al kubuli wad duburi, tegesna bongbolongan palih payun sareng bongbolongan palih. Kumaha lamun urang atos wudu kaluar perkara tapi tina pangambung batal henteu? Bu, urang atos wudu kaluar perkara tina pangambung umel disebatna batal teu wuduna. Atanapi tina cepil batal teu wuduna. Atanapi tina baham batal teu wuduna. Tapi tiasa matak ngabatalkeun kana wudu mah lamun kaluarna tina kubul sareng dubur. Ngan kubul sareng dubur oge lamun nisbat kaluar min mutawaddiin pikeun ka jelema anu atos wudu. Kumaha lamun kaluar perkara tina kubul atanapi tina dubur tapi eta jelema henteu wudu heula batal teu wuduna. Teu rek batal kumaha wudu oge henteu. Oge tiasa batal sote wuduna nisbat ka jalmi anu wudu bari hayyin kaayaan masih kena hirup. Kumaha lamun tos maot? Gambaran contoh sapertoskeun. Urang nuju ngawuduan mayit. Keur tengah-tengah ngawuduan tut we hitut mayit teh. Legug cek urang teh mayit geus mapaeh maneh kalah hitut teh. Bau deh. Pertarosanana mayit hitut nuju di wuduan batal teu wuduna. Batal teu wuduna? Henteu. Batal soteh lamun kaluarna ti jelema anu hirup. Aya anu maot mah henteu. Teu kudu dibalikan deui, tuluikeun we. Atanapi misal contoh urang nuju ngabungkus mayit. Pas nuju ngabungkus jiga kitu bereset aya anu kaluar tina palawangan pengkerna kokotor. Pertarosanana eta mayit nah kudu diwuduan deui atanapi henteu. Henteu bersihan we kokotorna langsung buntel ke urang kadinya. Itu kartos. Wadihin tur anu pertela batal soteh wudu na jalmi anu tos wudu. Lamun pertela kaluarna kumaha lamun henteu pertela? Lamun jelas kumaha lamun henteu jelas? Sapertoskeun kumaha henteu jelas teh mang kaluar henteu. Teu asa aya anu kaluar tapi asa henteu. Ditingali ku urang henteu ieu teh.
Tapi teh saya nggak bereset, tapi ditempok orang henteu. Batal teh gitu, henteu teh batal. Batal sote lamun jelas pertela, lamun hitut jelas hitutna. Lamun kahampangan jelas keluar kahampangan anak. Lamun kaberatan jelas karasa kaberatan anak. Tah lamun kitu nembe batal wudu. Allahu akbar. Oge batal oge nya anu pertela mu'tadan kana al khariju kabaulin wa ghaitin au nadiron kadamin wa hasin najsan anu kaluar mah nah bade anu tos biasa sapertoskeun cai kahampangan atanapi kabeuratan atanapi angin kumaha lamun anu kaluarna teh perkara anu langka sapertoskeun kumaha kadamin kaluarna teh kalakah dam naon dam teh getih nuju kahampangan aduh ditahan ku urang nuju ngaos barang begitu rengse ngaos buru-buru lumpat ka WC pas cer keluar teh lain kalaka cai kahampangan tapi naon getih pertarosanana batal teu wudu urang lamun anu kaluar getih atanapi sanes ari getih mah tapi batu misal nuju kahampangan kaleresan gaduh panyawat naon oh naon teh batu kencing batu ai bah nuju kahampangan kitu sanes cai anu kaluar teh sing bulutuk batu pertarosana nak batal henteu wuduna batal batu nu kaluarna oge sok sanajan batu ida saalit kaluarna oge sok sanajan saalit bade saalit bade seueur sok sanajan satrek angger batal wuduna Allahu akbar atanapi sanes ari batu mah gitu tapi ieu mah misal sisikian atanapi kaleci budak ngalegleg kaleci nuang kaleci diobatan ku urang pas kahampangan atanapi kabeuratan teh kaluar kaleci na batal wuduna Allahu akbar nganu janten pertarosan ari eta batukna ari eta kalecina ari eta naon teh sanes getih pokona benda anu kaluarna najis atanapi henteu najis henteu najis ngan pangkat najis nak mung salah kadar muta najis cukup kurang dikumbah bisi bade dijadikeun jimat mangga teu kuna naon sok pesa ku urang kadina tanapi sapertoskeun luwaknya najis teh luwak najis kumbah ku urang resep mah bade dituang mangga teu kuna naon Allahu akbar artah kitunya illal mania ngan batal sote anu kaluarna angin cai mani kumaha lamun cai mani teu batal gambaran contoh sapertoskeun urang nuju kulem ai kulem bari calik ai teun teh ngimpi dicanda ku lalaki anu kasep aduh ka gunung dugikeun ka pas buga teh baseuh ka campak kaluar cai mani batal teu wuduna henteu batal nah make jeung henteu batal sabab ari cai mani mah eta teu matak ngabatalkeun kana wudu ngan ngawajibkeun kana adus teu batal wudu wajib adus atanapi contoh sapertoskeun ibu-ibu ngalahirkeun ai ngalahirkeun teh baseuh putra we hungkul nu kaluarna teh mangkaning atos wudu pertarosanana ngalahirkeun putra hungkul atos wudu teu aya babaseuh anu sanes batal teu wuduna henteu nah maka jeung teu batal pan bijil budak teh asalna tina cai mani kusabab budak asalna tina cai mani maka henteu batal wuduna ngan wajib kumaha lamun kaluarna si budak dengan ukur satengah aya na tengahna
Gambaran contoh bahasa guru sim kuringnya di Cikole wallahu yarham pangersa apa. Budak aipam ai salakina bapakna gitu, jenderal. Ngan hayo we sesentak nu jadi pamajikan teh. Barang keur sesentak jiga kitu pamajikan mules. Kakarak nolol satengah digebrak ku bapakna. Woy. Budak asup deui ka jero sieun asna. Ke ari anu kitu eta batal wudu atana henteu. Batal lamun kaluarna anu kur satengah mah. Ngelok we hungkul mastaka na asup deui we ka jero budak teh batal wuduna. Batal eta mah wuduna. Allah. Ngan asana nya asa mustahilnya zaman aya namanya. Tapi aya ieu na kitabna berarti aya ieu teh kisah jiga kieu teh Bu. Aya jiga nanti teh. Allah. Allah. Pertarosanana ya nya tadi teh acan kabar. Kumaha lamun aya jalmi anu gaduh panyakit basur, naon basur teh nya? Ambeien. Anu si punten boolna teh nongtot keluar. Ah, ya kene waktu 7 menit. Batal henteu. Lamun aya jalmi anu nongtot boolna tos wudu, batal henteu? Batal. Batal. Gambaran contoh sapertoskeun aya jalmi gaduh panyakit ambeyennya, ambeyen. Geus puguh boga penyakit ambeyen, ningal batur jajan seblak teh da kabita. Teh jajan seblak bari jeung lada, nah da kontan atuh langsung harita kene jajan seblak, langsung si ieu teh ambeyenna kaluar. Mangkaning bade salat, pertarosanana batal teu wuduna. Nah make jeung batal. Sabab keluar ta. Kumaha lamun kieu ieu mah kasusna. Si ambeunana teh tos nongtot keluar. Tos teu tiasa dikalebetkeun, keluar deui, kalebetkeun, keluar deui. Dar we bade salat wudu we eta jalmi teh. Kumaha lamun kitu? Wudu ambeun tos keluar, batal teu wuduna. Henteu naon sababna? Sabab ambeunna tos kaluar. Pas tengah-tengah atos wudu teh na da kaluar getih tina ambeunna teh. Pertarosanana sameme wudu si ambeunna tos kaluar tuluy wudu saatosna wudu kaluar getih pertarosanana ku kaluar getih na tina eta ambeun batal teu wuduna. Henteu. Naon sababna? Sabab tos kaluar ti payun teu benten jauh we jiga urang atos wudu karaheutan panangan ku peso batal teu wudu. Henteu da tos kaluar. Tos di luar, lain di lebet. Tah sapertoskeun bisul jerawat, urang atos wudu batal teu wuduna. Henteu. Ceuk tadi oge apanan awas, batal sote wudu lamun kaluar tina palawangan payun sareng palawangan pengker. Kaluarna mah nah bade perkara anu biasa sapertoskeun kahampangan atanapi kaabotan, atanapi perkara anu goer adat sapertoskeun getih, batu jeung anu sanes-sanesna kartos. Kartos henteu. Ngan batal sote. Lamun salian ti cai mani, kumaha lamun cai mani batal henteu? Henteu, lamun cai mani mah kaluarna. Ngan wajib atanapi contoh sapertoskeun pemuda ai kawin ngan ukur ai kawin ngan gagal jeung gagal we eta si pamuda teh. Mangkaning nafsu atos mangkreng. Teu kaop ningali bujur domba doh. Ripuh pokona mah. Dina hiji waktu eta pamuda diajak ka kota. Ningali baligo ngajeblak gambar istri. Gelis. Aduh, langsung hirup mangkreng baseuh we. Mangkaning arek salat atos wudu. Pertarosanana pamuda ninggal gambar keluar cai mani atos wudu batal teu wuduna. Nah make jeung teu batal. Sabab cai mani. Cai mani mah teu matak ngabatalkeun kana asalkan kaluarna ulah ku paantelna
kunyabakna panangan karena gagaduhan teu batal. Nah pada istri pada pamangga sapertuskeun tadi ningal gambar atanapi kulem tapi kulem anu sambil naon calik kumaha lamun kulemna teh sambil ngagoler. Gambaran contoh sapertoskeun pamuda kene bulan puasa tos subuh ngagoler mangkaning atos wudu. Nah barang gugah teh kasampak jibrug ai pas ditingali tidak ieu mah sanes cai kahampangan tapi cai mani pertarosanana eta pamuda batal teu wuduna batal nah make jeung batal sabab kulemna sambil ngagoler teu batal so teh tadi lamun kulemna sambil calik lamun ngagoler mah batal gitu. Jadi we wajib adus jeung wajib ayeuna wudu. Wallahu a'lamu bis. Alhamdulillahirabbil urang lajengkeun kana tawassul hadiah. Mohon sok sakedap lah. Henteu. Lain ngimpen. Itu aya anu kaluar mah. Teu aya anu kaluar. Nah, beda deui eta mane. Teu wajib eta. Oh, urang tawasul. Oke, minggon payun urang teraskeun pembahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub. Ila hadratin nabiyil mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'is sahabati khususan. Ila hadrati sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karramallahu wajhah syaikhul lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i amina khususan sultanal awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani وإلى جميع المؤلفين الكتب مصنفيها وشرحيها ولجميع من أجازنا إلى المنتهى ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا عمنا وعماتنا وأحبابنا ومن أحبنا ومن له حق علينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من فتح هذه الدار وأعوانه ومن أقومها ورعية مرؤوسها ونخص خصوصا Bapak Oman bin Bapak Matma, Ibu Bapak Oman bin Bapak Unib, Mih Asih bin Bapak Unib, Bapak Aban bin Bapak Unib, Bapak Uja bin Bapak Unib, Mano binti Bapak Unib, Bapak Atok bin Bapak Watma, Maratni binti Bapak Watma, Mak Ucung binti Bapak Watma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.